Astagfirullahaladzim, sawah aing jadi raja kieu. Astagfirullah, aing mah urung kieu euy. Benar ieu yakin ya. Kamari sih di papasan teh galang mah ieu teh menjadi masalah nama. Coba alaikum. Wes angel. Angel. Coba tuh mau pacu deui. Kaparangan si Abah eta. Bah, hadio bah, hadio. Naon sampai kakek? Gogorowan wae. Ah, aing mah. Naon teh kakek? Hadio. Hah? Naik naon tuh tempokeun. Sabah urang akibat disempokan ku Abah jadi kieu jadi urung cek urang teh kamari ulah disempokan. Aduh, eta si kakek nyalakeun ka urang lain. Heeh, nah sadin nyempokan galang lewati manehana. Wah, nyoporan kalang kamar teh ku aing teh disemprot teh kakek. Nah, atuh mah disemprot. Hah? Pati tah mah disemprot. Nah, ayeuna urang teh hayang nyaho. Beresan deui cenah rapi deui ulah kieu sabah urang katimihan tuh rarajet. Pareuna menang ngaberak, menang naon urang oge menang ngurus. Nah, atuh mah minta nyemprot ka dieu ka urang kakek ya teh make disemprot ka urang teh. Nah, mungkin nyalakeun ka urang. Ah, pokona teh hayang nyaho ieu bereskeun deui cara biasa deui. Pokona urang masuk teh hayang nyaho, pokona angkat deui tanganna ka ditu, pokona mah. Terserah sawah-sawah maneh ayeuna mah. Aing sawah urang. Masalahna Abah. Di kamari ada curang menjadi masalah teh. Nah, mah ketika disemprot ku maneh atuh iya. Ulah dikobet-kobet curang gen ieu mah anu sawah anu bagian galang urang mah nu Abah rek di taun mari dikit dan nu Abah mun disemprot kurang pasti mun urug mah teu ngamuk Abah oge. Oh, dia mah teh hayang nyaho me andi ku Abah pokona mah. Kenapa ku urang sagala sawah-sawah maneh lamun urang mah pasti nu lebak di kabaran ku urang mah. Hukum tanggung jawab. Nah, maka kita disemprot satu kamar ieu kakek am teh mah awan nita ka urang moal mau disemprot moal ya teh. Kongsok ngalobakeun lang kongsok gawean rapikeun. Terserah ka sawah-sawah maneh. Sawah urang tuh coba digali dipincakan coba sok pare tarik kumaha. Eta gara-gara maneh make nyalakeun urang sagala. Heng, ieu tah gawean lamun teu digawean rasakeun pokona mah Abah urang mah. Dirasakeun sagala. Dibedahkeun nu manehna ge cenah sararaat urang mah. Nah, gawean ieu tah gawean cenah rapi. Pagawean kudu digawean ku urang teh heulaanan kakek heulaanan anu Oh, teh. ka dieu keun tah angkatkeun eta tah pas taneuhna gawean pokona mah. Gawean sawangan. Heuh, manehana anu ngurugkeun sawah ieu. Urug mah lain ku urang kakek lain. Ya teh akibat cai ti ditu manehana gede teuing nah make dikejakeun ka aing teh. Sia mah banget teh cenah teh. Hayang nyaho urang sok dieu pokona cenah rapi ieu na pokona mah. Gawean kesorangan. Hayang aing teh hayang kakek teh hayang. Buru-buru ieu gawean pokona mah. Manehana anan bobok. Adieu buru anu Sawah urang gawean ku aing. Hei, Naon tuh? Daripada kagawean nu kitu patuh sawah aing tah. rasakeun manehana dibrahkeun ku aing sawahna sia. Ku aing mah cenah saat caina ku aing mah cenah bareulah manehna oge cenah ngarakakeun urug. Anggal-tanggal aing goblok. Oh. Bunga gawean hayang teh ngarusak kana sawah batur teh. Cing bener hirup mah. Ulah taun. Gawean sorangan aing goblok teh. Kamari ku manehna tadi semprot. Nah air jadi nyalakeun ka aing teh kunaon kakek teh. Aduh ampun. Eta mah akibat kedeteng cai sia tah ngosorkeun dana. Hei ampun aing mah nyalakeun ka aing sagala. Ah daripada kitu mah aing ku capek nih mikiran siapa mah nih kana mantok kakek mantok geus salah. Aing Pokona aing isukan mah teh hayang nyaho sabah lamun teu diomean. Beuli we sakalian sawah aing bayar pokona mah. Lamun teu dibayar rasakeun dong rarajet ke mah batur mah sudieun mayarna ge moal. Bayar ku Abah pikiran pokona mah. Teu hayang nyaho aing mah sia. Goblok na teh sia.